Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa tepang deui saring sim kuring Muhammad Suban. Pun dipanggil DPR ngabahas rempang Bali. Abdi teh bodoh. Nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kamumet pamirsa Sundaloka TV Selasa 3 Oktober 2023. Seja kasanggekeun warta utama kebakaran di pasar. Komisi genep Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR manggil deui Menteri Penanaman Modal atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM. Balilah hadiah pikeun ngabahas pangwangunan investasi di Pulau Rempang. Kepulauan Riau, Pulau Rempang bakal dirubah jadi Rempang Eco-City. Anu salah saidina investoma nyaeta prosedur kaca Cina Cindy Glass Holding Ltd anu panggijina 11,5 miliar US dollar atau sarua jeung 175 triliun. Bahlil sadar yen saeur netizen anu nyebat anjeunna bodongonan investasi ieu. Le ekosistem anu ageng sarena perusahaan ieu sanes ngan ukur Cindy tapi eta anu aya di pajin. Janten apa penting biker kuring leres ieu supados teu aya anu nyariatos mun kuring bodoh. Saur Bahlil dina rapat kerja di gedung DPR atau MPR Jakarta Senin 2 Oktober 2023. Luas lahan anu rek dikembangkan kira-kira 17.600 hektar, jumlah ieu ngaweukeun kira-kira 10.280 hektar. Leuweung lindung jeung 7.572 hektar dipake ku PT MEG pikeun investasi. Cina 7.572 hektar dina tahap awal lahan anu rek dikembangkan teh kira-kira 2.000 hektar. Kuring sok ngabungkeun Republik urang sareng di informasi anu langkung biar tibatan informasi anu leres. Janten supados henteu aya dosa di antara urang. Urang kedah ngawangun pamangan supados aya kerangka anu objektif pikeun data anu leres terangna. Bahlil sadar yen ieu teu acan dititipkeun sacara sae ka masyarakat. Kualatan eta muncul sora miring sarta ditutupkeun ku konflik tanggal 7 September 2023. Alatan jeung bentrok anu lumangsung antara warga setempat jeung aparat gabungan tim TNI, Polri jeung Direktorat Keamanan Aset BP Batam. Kami ngaku yen dina proses komunikasi awal aja di miskomunikasi. Terus terang urang kedah gaduh kawani sareng wani nyarios yen aya kasalahan. Tapi kesalahan eta sanes tanpa alasan, terang Bahlil. Alasanna nyatakeun yen narika tim ukur lahan pikeun benchmarking sabaraha kelompok masyarakat ngaminten bakal langsung ngalih. Rombongan ngahalangan jalan nuku tata makalan mengganggu arus lalu lintas. Cita ieu teh cita bakal kejadian angke. Sabab jalan ieu geus sababaraha boe ditutup. Otoritas dibuka nalika dibuka. Lajeng lancepna mah di bahasana aya di hiji aktiviskan. Jadi manehna yen gerakan satik supaya urang bakal teu kabuka jadi masalah di dinya mimitina ditambah ku informasi yen agak aya gas cimata baredar cem Bahlil. Rupina sakitu warta anu parantos tiana dirugikeun ku sim kuring kapayeun pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayeun atur nuhun.